Mangker naon, Mang? Gi, keur mencetan ban motor dia tos nanya bisa jalangkeun. Pencetan we teh. Teh ka mana? Rek ke Panciringan euy, Mang, geunah beuteung yang modal. Kita teh make senal ning. Itu mah loba barangka nyareuy sigera nincakana ih. Make senal teh. Senalna pugat, Mang. Jadi tinggalkeun di handap. Oh, gaya tuh. Nyareuy ke. Aduh, imah bangun teh encok ya. Ban teh karunya teuing. Aduh, terus nanya bieu. Mang can beres? Encan bangun teh encok ieu mah ya. Lain eta make senal pasilang-silang kitu. Jeung tadi mah da asa teu make senal maneh teh. Senal saha? Ditu teh anu salawat. Dinya mah kurang senalna. Ieu nu api jujun, tak ieu nu Ajit. Nah, hanginyem teh sabelah-sabelah. Jeung sapasang atuh kagok. Ngahajapan Mang ngara engke api jujun jeung Mbah Ajit balikna acog-acogan jalan lain ke tuh kali tuh. Ayo Mang ah, guys. Nya, cek urang ge naon? Sia teh mah belegug. Saha nu liwat bieu teh nya? Ieu kesopanan. Budak teh liwat teh liwat we. Budak saha teh? Hoi. Hoi. Mana? Aya naon mah? Astagfirullahaladzim. Ayo budak ayeuna Gusti Agung. Yang maneh teh ku kolot disakolahkeun. Seragam SMP sakola luhur. Pasti di sakolaan teh diajarkeun meureunnan tata krama, adab-adaban, sopan santun. Cik atuh punten-punten. Da amang teh jelema lain tungul. Ulah kitu jang lebar eta sakola saluhur-luhur ku kolot sama mahal-mahal dibiayaan buka model kitu. Emang keunaan kitu mah? Astagfirullahaladzim. Di rumah sabaruk ieu budak. Ieu nu kudu benerkeun teh. Ieu jang. Kesopanan adat istiadat sopan santun kudu dipake pan meureun di sakolahan teh dipelajarkeun. Teu meunang kitu budak sakola mah komo pelajar anu geus luhur sakolahan model kieu mah. Teu meunang kitu pamali. Hargai pan amang teh kolot meureunnan, punten-punten we atuh. Ngarti teu? Oh atuh Mang, hampura nya Mang nya. Tos sakali-kali deui nya. Mang nya. Astagfirullahaladzim. Ya pela zaman kieu mah deuh. Sekolah teh. Mereka kitu. Watir sana Bandungan lagi. Sia. Modar sia. Modar. Kalau aing nu modar. Goe ieu teh. Jadi aing nu modar ieu teh. Kumaha cenah main game teh? Balikan deui sia Hayu sia. Hayu sia. Hayu sia modar sia. Sia.
Ih, awas ya, awas ya. Sia. Ayo, sia buru. Mang, punten. Sia. Ih, modar sia, modar. Ih, Oh, Akbar. modar sia, modar. Mang, punten. Astagfirullahaladzim. Yeuh, Mang, urang teh pan budak sakola. Terus di sekolah teh diajarkeun cenah. Lamun aya nu jebut punten, kudu wajib dijawabna. Gitu. Terus meskipun urang udah leutiknya, hargaan lah gitu. Heueuh pan amang teh kolot. Jadi contoh jangka generasi muda seterusnya engke. Jeung deui cenah ceuk agama oge eta teh dosa gitu teh Mang. Ngarti teu Mang? Ih, ya hampura atuh dua. Amang salah sih. Hampura pisan. Amang sebagai kolot bisa ngantuan anu halus. Hampurannya, hampura pisan dunya. Awas mah, tong sekali-kali deui nya Mang nya. Moal. Aduh, kurang bener euy. Asa kasentek Pak gue ya. Bener sih bener. Tapi asa anu salah. Naonnya?